nuhun ka Ibu Kadus anu parantos masihan sambutan ngurupikeun apresiasi ka Kampung Banjarasih saurna teh Kampung Banjarasih teh di Kapunuhan Sukamukti teh peringkat hijinya alhamdulillah. Teras mudah-mudahan naon diarahkeun nemek ku Ibu Kadus tiasa kurang sami-sami laksanakeun yang tawisna tadi PBB sareng urang sami-sami hati-hati dina musim kemarau ieu supados terjadi hal-hal anu teu diinginkeun kurang sapertos kebakaran tadinya. Hadirin sadayana, urang sami-sami lajengkeun kanu acara inti nyaeta babaran pangaosan. Pangaosan anu kahiji adalah pengajian anu kahiji baris diduikeun ku Ustadz Cilik. Alhamdulillah parantos hadir di tengah-tengah panggungnya di paling handap. Priyogi kaunenga nami lengkapna AA Arjuna Sukmanagara, yuswana neme 8 tahun, ayeuna kelas 3 SD, linggih di Bandung. Alhamdulillah dina wengi ieu AA anu ganteng didampingi ku keluargi ku ramana, alhamdulillah ku ibuna panginten di Palihpangker. Mudah-mudahan tausiah nu baris ku anjeunna diduwikeun ka urang sadayana tirangtos seueur manfaatna kang urang sadayana. Kukituna urang sami-sami dangukeun ceramah ti Ustadz Cilik AA Arjuna Sukmanagara. Kalayan segala hormat ka AA mangga naik ka panggung tiasa diajab ku sepuhna kanggo ngaduikeun ceramah di Kampung Banjarasih dina raraga mieling Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng milangkala Kampung Banjarasih anu ke-52. Supados langkung semarak deui, supados AA nalaku semangat. Urang kasihlah tepuk tangan anu meriah kanggo AA Arjuna Sukmanagara. Hatur nuhun hadirin sadayana. Bade yang ngadeg bade salik bade calik wae mangga. Mangga sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dinna ya nabiyana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebaik-baiknya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi junjunan alam, Nabi reformasi umat Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para guru dan sesepuh Kampung Banjarasih yang saya muliakan, yang terhormat para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, tikawit kadesna, RT RW-na, Hansip, Pak Ramil, senarang Kapolrina, orang doakan ke orang sadaya, pamugi pemimpin orang sadaya, sing sarehat, digampilkan rezekina, dipanjangkan yuswana, amin ya robbal. Oh sarta ngadakeun RT-na. PT boga masyarakat ternyaraaheun padahal pamarentah anu pangeulana diomongkeun teh lain presiden, bupati, jeung sajabana kajarauh dina diomongkeun ge mah kakupingeun. Tapi RT jeung RW mah pasti kakupingeun. Abi ge apal orang lieu osok ngaromongkeun RT. Teka bagian BLT nyalakeun RT. Jalan rusak nyalakeun RT. Pacar mah cek si ibu teh, ih jalan teh gampang rusak, da eta aspalna ipis kuduna makan deh, buah-buah dihakan RT. Ya ibu, abi mah asa-acan pernah ninggal RT ngawam aspal. Dalam mun ngawam aspal mah bosna pasti hidup, iya makan henteu.
amun kerobokannya benar Pak RT. Gemar gitu orang doakeun pemerintah urang sadaya khususna RT sareng RW cing sehat badana digampilkeun segala urusana dipenjengkeun yuswana amin ya robbal orang Sari Mekar mah balagur khususna orang Banjar Asih saur si ABG. Ibu kenalan heulanya nami Abi Arjuna Supanagara umur 8 tahun lahir di Bandung tapi putra mama asli orang Sari Mekar kampung Cipicung upami pun biang asli Bandung. Alhamdulillah Abi bangga jadi keturunan orang Sumedang. Orang Sumedang mah karasep, berelis, sareng nu utamina masih menjunjung tinggi akhlak sareng sopan santun. Abi jiji di putra mah sanes ilmu sakola hungkul tapi akhlak sareng sopan santun. Da saurna teh ijazah mah bisa dibeli tapi akhlak sareng sopan santun teu bisa dibeli. Jagung sareng keterangan ada rebu fukul ilmi ada lebih tinggi daripada ilmu. Desak kedik ayeuna mah kurang kali khusus di kota sakolana international school les bahasa Inggris ari kalah kumaha ciga jurik ciwis kasasama tenghargaan kasaluhureun tasapan ari ka indung sentak-sentak bari popolatot. Yuh, ke indung mah bilang jaga boleh komo iya popolatot. Bismillahirrahmanirrahim. Ridullahi fi ridali walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah ada di dalam ridho orang tua, murka Allah ada di dalam murka orang tua. Ibu, sieun tak kunaon? Bang sieun ibu, karena walaupun kita sembunyi di benteng besi, dilindungi oleh polisi, tapi ajal akan tetap datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Siap siap, orang kudu siap. Matak mumpung masih aya kesempatan, orang siap ganti ayeuna bakal keren ke maut. Ibu, apa teh bakal keren ke maut? Kada jabu bakal keren ke maut teh lain nasi timbang, tapi amal jariah jeung doana anu bakal nyangan di alam kubur. Ibu, hayang kado anak saleh hayang. Dikana kamang saleh bu, ke anakna anak soleh, sanes anak papundu. Abi ke, sanes anak soleh, tapi anak abenya. Bu, atas ya mau tacan. Upami tacan, mumpung masih kan aya kesempatan, orang ceketkeun diri ka Allah. Anu biasa segera mungkin batur, kurangi ngomongkeuna. Anu sok ninggalkeun salat, sing tekun salatna. Anu tara sedekah, hak grati ayeuna sedekah. Anu bade sedekah ka abi, ya mangga keur nyarawet. Mangga papundu, pakuwu, wasdena, bupopi, nanti jupe anu cantik. Kumwe sadaya warga kampung Banjar Asih, kira siapkeun kaginya werna. Ibu, karena saat malaikat Israel mainkan peran, nyawa tercabut tubuh pun meregang, seluruh tubuh kaku dan membeku, tiada lagi tempat pertolongan selain amal dan perbuatan. Sebesar jarum pun diperhitungkan amalan yang telah kita lakukan. Ibu, anjing mah paling saukur belatungan, tapi jelema mah salianti belatungan bakal panggil jeung balitungan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Sesarangan bu. Astaghfirullah Rabbal baraya,
sebentar saja, hanyalah mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Di akhirat nanti tempat pulang kita. Di akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu, bade diteraskeun moal. Gawe heula tuh Bu, semangat. لو كان بيننا حبيب لدنا كسوى كريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء. Jadi inti nama Bu, ulang hirup di dunia teh ulah kajanjanan lantaran aja keur ngadadoh urang sarera. Dauhan Nabi adi dina pakuburan teh pastina langsa sabda turangan. Sareng deui dikubur teh poek pisan. Nu nyaangan dikubur ku ngaos Quran. Nu moekan dikubur ku dosa urang. Satu asan atasan hayu urang nadaman sasarengan. Esa kabe umat Islam baca Bu nu aya di ieu alam. Sami-sami urang paham wajib ngaji masing dawam. Margina urang sadaya hirup sakedar ngumbara. Duka isuk duka jaga rek tinggalkeun alam fana. Geuning hirup teh teu langgeng urang sing ngarasakeun. Sanajan masih katina umur hayang panjang empleng. Urang teh salaku umat sadaya mikul amanat. Wajib ngaji, wajib sholat 5 waktu ula-ula. Entong aya bae sibuk di sore dugi ka isu. Da dunia mah bakal amruk, jasad urang bakal buruk. Manawi sing seueur eling ti beurang sareng ti peuting. Silih ajak silih apik, silih jaga silih geuing. Tukang dagang tukang tani cing jaraakan diri. Pe dunia akhirat terugi, tong tinggal sholat jeung ngaji. Jerih payah banting tulang, beak peuting beak perang. Eueuh waktu anu senggang, belaan ngaji henteu datang. Karepot jeung kariweuh, moal arek boro sagala eueuh. Malah dunia moal sebeuh. Dunia tuntut ilmu siar, urang wajib ikhtiar supaya urang diganjar waktu ngaji ulah liar.
sanajan repot digawe waktu anu nyase bepejaga watang pere pagawean tunda bae geus datang malaikat maut taya bodak taya kolot taya selesai taya repot tetap nyawa mah dibetot tak bisa mundur sagedik lajan urang bari cerit harta benda terdiri tetap urang bakal balik ka alam kubur waktuna ninggalkeun lembur ayeuna mah amit mundur harta benda milik batur anu menang jerih payah loba kebon loba sawah kendaraan katut timah geus maot ku batur pasrah eueuh anu bisa nulung sanajan duit satangtu engke mah bakal kadung ngan dunya nu digugulung teu inget teu apal isuk rek datang na aja beak waktu keur amal akibatna irup gagah sapapanjang hirup padahal ajal geus nampa nyawa urang di dada dicabut teu mere nyaho pepuja sing buru-buru mempeng aya kene waktu pikeun urang nyiar ilmu saban dinten saban waktu hirup urang masing mikir reka jawab munkar nakir nu datangna mata gimbir bari mamawa gegendir ayu urang geura tobat mempeng urang acan telat omatong ninggalkeun salat ngarasa lamet akhirat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu urang sambung ku sholawat mudah-mudahan kumaha sholawat ieu sing jadi wasilah kangge urang sadaya. Mugi-mugi dipasihan syafaat ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nuju tadamang sing diangkat penyawatna, anu gaduh pamaksadan sing diijabah maksatna, anu gaduh sametan sing digampilkeun mayarna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biya wa alana wa auladana wa jami'a masayina ya mu'alimina wa talibatana wa talibatina min yaumina lada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiya wa afiyatin abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wahai yang maha menatap,
Wahai yang maha agung dan maha perkasa, ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami, ampunilah diri kami ya Allah, tolonglah kami ya Rob. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Rob, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami yang menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu. Dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang ke jasad yang bersih ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Allahumma qtim lana bil islami waqtim lana bil imani waqtim lana bil husnul khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi dini wa afiyatan fil jasadi wa jidatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma awin ayna fi sakaratil maut wa najatan minan naraf wa narisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubasiruna biya wa alana wa auladana wa jami'a masayina ya mu'alimina wa talibatana wa talibatina min yaumina ladza ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubasiruna biya wa alana wa auladana wa jami'a masayina ya mu'alimina wa talibatana wa talibatina min yaumina ladza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu, resep cek abi. Amun resep bisa ngundang abi di acara pernikahan, sunatan, kebuatan sunatan. Paling gampil temon lagi. Paling ngebahas kanyut. Kalau bu, kanyut mada terkasar. Da aya istilah nage di Sunda mah. Kanyut natara berarti artina eraan. Kanyut punduk berarti
artina borangan. Kok mau tadi garut mah aya pasir sar kanyut. Os daripada ngabahas kanyut wae, kete kumaha anu aya nanyakeun. Da icirik tadi ngabahas naon? Ngabahas kanyut kan izin. Terus urang tutup wae ku wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedap hadirin sadaya badai ngetang heula ieu hasil saweran. Hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan kagentosan deui ku rezeki anu langkung berkah langkung ageng ti Allah Subhanahu wa taala. Sekali deui pasien tepuk tangan anu meriah kanggo As Arjuna Sukma Negara. Alhamdulillah reus pribados salaku urang Sarimekar mantena ramana ti Cipicung Desa Sarimekar. Alhamdulillah parantos Makalangan di Bandung. Alhamdulillah dina wengi ieu tiasa masiantos sia ka urang sadayana bisa kitu ganteng teras capetan dina nyariosna. Mudah-mudahan kapalina tiasa langkung menjadi kiai anu akhirnya. Alhamdulillah, amin ya Allah, amin. Ibu-ibu sateacan dilajengkeun kanu pengajian anu kadua aya kuis heula nya kanggo sadayana anu tiasa ngawaler tiasa majeng ka payun. Pertarosana gampil nya tentang Banjarasih. Tahun sabaraha ditetapkeunna hari jadi Kampung Banjarasih. Hanes orang Banjarasih ya, orang luar Banjarasih ngawalerna. Mangga anu tiasa, mangga Pak Odong, Pak Payun, Pak Odong. Ibu Ustad, mangga Ibu Ustad. Ibu Ustad ya. Aya kuis heula nya. Satu pertanyaan wae. Bilih ti Pak Haji aya dompres kanggo jamaah Pak Haji. Mangga Bu, Pak Payun Bu. Tahun sabaraha siap-siap nu sanesna bilih Ibu Ustad kirang tepat teu ngawalerna tiasa digentos nu sanesnya. Mangga Bu, pertarosana tahun sabaraha ditetapkeun sebagai hari jadi Kampung Banjarasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, anak insyaallah harus ditetapkannya tahun Kampung Banjarasih tahun 70 hiji. Ya. Tahun 1870. Aya kuis di pojok? Kuis. Siap. Aya di dompet ya Pak Hajinya. Punten Pak Kiai sekedapnya supaya selaku semangat ibu-ibu hadirin saya. Aya deui kuis di Bapak Haji selaku pemilik toko Kembar Putra. Anjeunna parantos muka deui toko bangunan di Kecamatan Jatigede. Saha terang alamat toko bangunan Pak Haji nami desana welahnya atau nami lemburna. Cung, mangga. Kau jangan, so mangga kebayun berani ya, iya. Di Pak Haji itu. Di mana toko bangunan enggal Pak Haji Agus anu aya di Kecamatan Jatigede mangga saya nu bari kebayun ya. Bala. Teh Ayi. Pak Hajinya, Pak Haji Dewa Jurina, leres teh ieu waleranti Mamah Wanda ieu nya. Pertarosana Mamah Wanda. Di kampung wios lah tanapi desana toko Kembar Putra anu enggal didirikan di Kecamatan Jatigede teh ayeuna di kampung mana? Di Kampung Sabeli. Terus Pak Haji? Kurang tepat. Kurang tepat. Iya, Pak RT, biasa Pak RT sama Pak RT kebayun Pak RT bios lah. Pak RT ya. Aduh, Pak RT diprotes keluargana ulah sama Pak RT biosnya. Terkasih Pak RT. Mangga Pak RT. Di kampung atau di desa naon toko Kembar Putra anu enggal di Kecamatan Jatigede Kabupaten Pak Haji? Kampung Borojul, Desa Jemah. Jelas Pak Haji, tepuk tangan untuk Pak RT. Hatur nuhun Pak Haji. Alhamdulillah, numi aya dompet di Pak Haji kanggo selingan sateacan
Urang sami-sami kawitan acara pengajian anu kadua.